Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Al hayawanatu ari pirang-pirang hayawan. Kulluha tegesna sakabehna itu hayawanat. Tanjisu eta jadi najis itu hayawanat bimautiha kusabab mautna itu hayawanat. Illal adamiyya kajaba bangsa Adam wassamaka sareng lauk wal jaroda sareng simet wal makula sareng hayawan anu sok di dahar dagingna al madzbuha anu dipencit itu makul indubiha lamun dipencit itu makul zabhan kalawan pepencitan syar'iyyan anu bangsa syara itu zabhun. Wajuluduha sareng ari pirang-pirang kulitna itu hayawanat tatuhuru eta bisa jadi suci itu julud bid dibagi ku jalan disamak zahiron dina luarna wa batinan sareng dina jerona illa jildal kalbi kajaba kulit anjing wal khinziri jeung kulit bagong wal mutawalladi jeung kulit hayawan anu dilahirkeun minhuma tina itu kalbin jeung khinzir au min ahadihima atawati salah sahijina itu kalbin jeung khinzir wa idza dubigo sareng di mana-mana disamak naon aljildu kulit walam yughsal bari can dikumbah itu jildun ba'da dabagihi dina sabada disamakna itu jildin soro tah jadi itu jildun mutanajjisan eta anu mutanajjis falayahillu atu teu halal non isti'maluhu makena itu jildin ma'ar rutubati sarta nabaseuh wala tasyihu sareng teu sah naon as-shalatu salat ma'ahu sartana itu jildin illa ba'da ghuslihi kajaba dina sabada dikumbahna itu jildin. Babu nawaqidil wudu'i ari ieu eta bab mertelakeun pirang-pirang anu ngabatalkeun kana wudu. Nawaqiduhu ari pirang-pirang anu ngabatalkeun kana wudu arbaatun eta opat. Al awalu ari nu kahijina khuruju syai'in eta kaluarna hiji perkara minal qubuli tina kubul awid duburi atawa tina dubur. Illa maniya syakhsi kajaba cai manina hiji jalma al kharija anu kaluar itu mani minhu ti itu sakhos awwala marratin dina mimiti balikan. Watsani sareng ari anu kaduana zawalut tamyizi eta leungitna kahidengan bijununin kusabab gelo au sakarin atawa kusabab weureu au marodin atawa kusabab gering au naumin atawa kusabab sare illa mimman kajabati jalma nama anu sare itu eman mumakkinan bari anu netepkeun maqadahu kana tempat diukna itu si eman min maqarrihi tina tempat cicing atanapi tempat tumetepna itu eman. Wasalisu sareng ari nu katiluna mula masatur rajuli eta silian telanana lalaki lil mar'ati ka awewe al ajnabiyati anu deungeun-deungeun itu mar'ah min ghairi hailin barina teu aya anu ngahalangan baina jildaihima di antara dua kulitna itu rajul jeung mar'ah walau kana sareng sanajan bukti saha kulun saban-saban saiji minhuma ti itu rajul mar'ah haruman eta kolot atanapi pikun au hasolat atawa hasil naon al mulama satu silian telanana bi ghairil ikhtiyari kalawan salianti karep sorangan wayan takidu sareng narima batal biha kalawan sabab itu mulamasah naon wudu ukullin wudu na saban-saban sahiji minhuma ti itu rajul jeung mar'ah. Warabi'u sareng ari nu kaopatna masuk kubulil adamiyyi eta nyabak kubul bangsa adami aw halqati duburihi atawa nyabak bubuleud duburna itu adami bibatinil kafi kalawan dampal tampah bila hailin kalawan teu aya nu ngahalangan walau ma'as sahwi jeung sanajan eta tetep sartana poho awil ikrohi atawa sartana dipaksa wayan takidu sareng narima batal bihi kusabab itu masin naon wudu'ul masi wudu na jalma nu nyabak pakot wungkul
ila ingkana kajaba lamun bukti naon almasu nyabakna baina rajulin eta tetep di antara lalaki wa unsa sareng awewe ajnabiyatin anu deungeun-deungeun itu unsa fayang takidu atu narima batal bihi ku sabab itu masin naon wudu'uhuma wuduna itu rajul unsa kama seperti perkara sabaqo anu geus ti heula itu umma wa yarumu sareng haram bil hadasi kalawan sabab hadas al asgori anu leutik itu hadas naon as-sholatu salat wa tawafu sareng tawaf wa masul mashabi sareng nyabak mashab hatta kaisahu sehingga kantongna itu mashab wa sunduqahu sareng petikna itu mashab madama dina salagi tumetep atanapi langgeng itu mashab pihima dina itu kaes jeung sunduk wa yahilu sareng halal non qalbu warokil mashabi mulak malik lembaran mashab bi audin kukai ila inin fasolat kajaba lamun narima pisah non alwaraqatu lembaranana wa humilat sareng dibawa itu waraqah alaihi dina luhureunana itu aud wa yahilu sareng halal non hamluhu mawana mashab bi mata'in dina banda illa in kusida kajaba lamun dimaksud naon al mashabu mashab wahdahu barina sahijina mashab bil hamli kalawan dibawa wa yahilu sareng halal naon hamlu tafsiri mawa tafsir tawa kitab tafsir ingkana lamun bukti itu tafsir aktsaro eta leuwih loba minal qur'ani tinimbang qur'ana yaqinan barina yakin wala yumna'u jeung teu meunang dicegah saha as-sabiyu budak al mumayyizu anu hideng itu sobi min masil mashabi tina nyabak mashab wa hamlihi jeung tina mawana itu mashab li hajati ta'limi karena pangabutuh ngaji faslun ari ieu eta hiji pasal yajibu wajib naon al istinjau istinja min kulli kharijin tina saban anu kaluar minal qubuli barina tetep tina kubul awid duburi atawa tina dubur ingkana lamun bukti itu kharij najisan eta najis walau wasa sareng urat aret itu kharij mahalla khurujihi kana tempat kaluarna kharij wa yajuzu sareng meunang non ayastanjia yen istinja sa sakhsu hiji jalma bil ahjari kalawan pirang-pirang batu pakot wungkul walau bila udhrin jeung sanajan eta tetep kalawan teu aya udhur wa ingkana jeung sanajan bukti itu sakhos ala turfil bahri eta tetep aya di sisi lautan tanapi sok disebat ku pantai teh ya wal iktisaru jeung ari ngawungkulkeun atanapi wal iktisaru sareng ari ngawungkulkeun alal ma'i kana cai afdalu eta leuwih utama minal iktisari tinimbang ngawungkulkeun alal hajari kana batu wal jamu sareng ari bisa lepat tadi wal iktisaru sareng ari ngawungkulkeun tadi gasana mah alal ma'i kana cai afdalu eta leuwih utama minal iktisari tinimbang ngawungkulkeun alal hajari kana batu wal jam'u sareng ari ngumpulkeun imam bainahuma di antarana itu mana teh hajar jeung maun atau maun jeung hajar afdalu eta leuwih utama wa yajibu sareng wajib naon tangdiful mahali ngabersihkeun tempat min ainin najasati maksudna tempat kaluaran najis min ainin najasati tina datiana najis wa athariha sareng tina tapakna najasah ini stanja lamun istinja itu si sakhos bil ma'i ku cai fa ini stanja maka lamun istinja si sakhos bil hajari ku batu ufiya tah dihampura naon anil athari tina tapak al qalili anu saeutik itu athar alladzi anu la yuzilu anu teu bisa ngaleungitkeun hu kana itu ladzi naon illal ma'u kajaba cai awil khazafu atawa bubuk kenteng asyagharu pirang-pirang nu leutik tawa awil khazafu atawa pirang-pirang bubuk kenteng asyagharu pirang-pirang nu leutik wa inik tasoro sareng lamun ngawungkulkeun si sakhos alal hajari kana batu wajabat wajib naon salasu mashatin tilu pirang-pirang usapan wa inna dhofa jeung sanajan ngabersihkeun si sakhos al mahalla kana tempat kaluar najis aqalla kalawan leuwih saeutik minha tina salas fa ilam tunadzif
maka lamun tengah bersihkeun hu kana mahal naon asalasu tilu pirang-pirang usapan wajib non yazida yen nambahan hisakhos alaiha kana itu salas hatta yunadhifa sehingga yen ngabersihkeun sakhos hu kana mahal fa innal dhafa maka lamun ngabersihkeun sakhos hu kana mahal biwitrin kalawan ganjil lam yazid tah teu kudu nambahan sakhos alaihi kana witrin syai'an kana naon-naon atanapi kana saeutik oge wa innal dhafa jeung lamun ngabersihkeun si sakhos hu kana mahal bisyaf'in kalawan jangkep tanapi genap bilangan genap fasunnatu maka ari kasunatanana lahu kaitu si sakhos eta ayyazida yen nambahan sakhos wahidatan kana anu sahiji wa yaqumu sareng nempatan maqamal hajari dina patempatan batu fil istinja'i dina meunang dipake istinja naon kullu jamidin sakur barang anu teuas tahirin anu suci itu kullu jamid khasyanin anu kasab itu kullu jamid yaqla'u anu bisa nyabut itu kullu jamid ainan najasati kana datihana najis ka khorqatin sapertikeun lamak wa syurutul istinja'i sareng ari pirang-pirang syaratna istinja bil hajari ku batu eta allayan syifa yen teu nyerep naon al khariju anu kaluarna an najasu tegasna najisna wa allayan takila sareng yen teu narima pindah itu kharij anil mahalli tina tempat maksudna tempat keluar najis alladzi anu istaqarra anu narima tumetep itu ladzi fihi dina itu mahal wa alla yuzjawiza sareng yen teu ngaliwatan naon al baulu cikii hasyafata zakari kana gagangna zakar walal itu sareng teu ngaliwatan goit tai sobhatal al yataini kana lupat lepit dua odeng atanapi dua bujur wa alla yasila sareng yen henteu nepi naon baulul unsa cikiihna awewe ila mahalli jimaiha kana tempat jima'na itu unsa babul wudu'i cekap wallahu a'lam bissawab.